kaayaan nana beda-beda anu ngalamar beda-beda kejadian anu tumiba kayo wengkon nanging sadayana tiasa keunggulan ku Yeramana nyaeta anu kakasih Wana Manik memang kesaktianana luar biasa anulang tenan dehan dalam hiam gesan sampereun dah kurang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti nyokot tinggalkeun ke bakal kasampeur deui kacarios di marga sopana marga jalan sopana alas pring gading ansala Semara Badrana Yasa Pala Putra Astra Jingalan Dawala anu maksad ieu Semar lumampah nyata ngajugjug padepokan Cakrabuana ieu Semar teh bade ngalamar Dewi Nilaningrum atuh ieu Semar teh maksad bade ngawayuh utawi kasarna teh Semar teh bade nyanung dawala mangadukungan Astra Jinga anu teu ngadukung saja jalan Astra Jinga amek-amekan wae kumargi asa teh pararantes asa ngararewa ieu Semar sakitu kolot geus bolongkotan geus boga pamajikan geulis katurug-turug ayeuna bade nyanung atuh ya Astra Jinga sanajan amek tapi keukeuh mimilu wae ya Kakang Silaing Sidawala kade kua ketuk jang urang lulur heula panglulurkeun dewek teh jang ade mangga urang saur bangkuang deuleu ka dieu ketuker beungeut tua supaya beungeut tua rada glowing babak heula ua teh heueuh rek nyeta we ua teh naon teh wa rek nyobaan ua teh dilecu nyobian naon dari wa hayang nyobaan boga dua naon teh wa dua teh inung Silaing teh capeun hayang aya batur uluh eta geuning nya bag Jawa mudah-mudahan inung Silaing teh bener ridona nepi kana hatena deuleu ja ngiring bingah wa dari deweun dewek teh geus bebeja ka inung Silaing teh dewek teh rek doh sae eta rek ngalamar dewek teh deuleu uluh wa ka dieu kasih dawala ketujang sae mangga wa Kang pulang disaur ku bapak itu nya ya bapak bade nyobian nyandung cenah aduh nya Kang nya ai kuring masalah ku anaknya satuju we asal emak satuju nya urang mengiringan da emak ge satujueun bapak bade ngalamar teh tu geuning komo kitu nya ngan sia kacepot we nu amuk-amukan we teh nya eta mah jebras beris we naon sia lain naon itu saru bapak ka dieu tuh aki-aki babernyen aki-aki ngurus tunyung maka jeung hayang nyandung sagala rupa boga kolot teh ragaji ku aing mah teu nalipak maneh ma sakitu geulisna ma sakitu bageurna mah teh anak raja deuleu daek di bawah sangsara ku bapak der ayeuna bapak rek nyandung aki-aki ngurus tunyung lain-lain we nya Kang geuning aka mimilu da keung di mah beda-beda teuing aing mah jang Astra Jinga gandeng lain tong ngobrol jeung abdi jeung ngobrol tajing Sidawala we nu ngadukung bapak ngobrol dinya keun aing mah di dieu sorangankeun bae seuk lah jor we teh jang ka dieu najis teu ada yang teuing aing ge jelema nu nyanung gablek naon nyanung teh si teh ulah kaleuwih kitu kaleuwih nyanung hayang kaparawan aki-akina naon teu ngukur ka hujur teu ngumang kawak
Dawala naon yang hamplas orang hamplas buluna. Tau manting aki-aki ngurus tunjung kita. Beger ka kolotakeun. Ai manehna nyanung ai aing can kawin-kawin. Meureun eta, meureun lain eta aing mah. Keun ai urusan aing teu kawin mah eta emak karunya goblok teh. Heuh atuh ka dieu ngobrolna uladahna pentang ka kalapa. Yah cicing. Tong dina pentang ka kalapa bisi lagrak lengkeng di dinya. Tong ngabodor, teh yang seuri. Si koplok. Si koplok. Ka dieu mung cicing. Mana jeung bapa di dinya tah? Nyin grup duaan. Bareng ngampar di dinya teh cicing. Paduli aing mah sorangan oge teu naon. Ulah makan-makan wae paduli. Terugi aing teu wawu jeung Semar oge teu. Jang anak king anak bapak mung adieu ka itu si nyanung. Si nyanung sia. Aki-aki hidung blang. Aki-aki lapar. Lain naon jang inung sia teh hayang aya nu ngarencangan hayang batur. Waduh. Pokoknya hayang batur sidik eta teh nyungkun. Ridoan inung si lain teh. Manya Rido ceulik di dapur. Mate ceurik di dapur teh ceurik. Ceurik teh bahagia jang dewek rek nyanung. Mina teuing. Heuh ka dieu urang ngobrol mung di Sidawala ngobrol nyin grup sorangan. Nyin grup teh abadi. Jaga material. Urang masing-masing hirup teh mah. Tinggal tangga kalapa di deuk-deuk wae tata. Sia naon goblok. Kalapa batur enek-enek cenah malagrak. Paduli. Kadir kasep, anak king, anak bapak, kasep. Goreng patut yang turunan di bapak. Si koprok eta. Ganeng suling teh ganeng. Nyeri hati aing. Mau diberi suling asa gumasep apa aing mah. Tuh jeung ngaca jeung naon. Rek naon kapojong ka brokar rek naon. Rek naon. Maka jeung kapojong ka brokar jauh-jauh di dieu we cicing. Keur amek-amekan aya. Kapojong ka brokar teh teureun-eureun sia teh. Aya sini keur amek kunaon jelema teh deh. Eta terek ngaluk paduli teuing. Kapojong ke Purwakarta. Temu gawe pisan. Pusing sia nu pusing malin aing. Pusing geus teh. Loba hutang saya teh pusing. Tinggali baring nyokelan akar kalapa si goblok ampun. Anu toh-tohan ngabelaan pandangan katunggaran cinta tresna timbang umur tersangka bela nu gencang eseta kalau kapal tersana ayah Haris ayah ngedadak hati deg-degan bawa di hari eta wengina teras ngalah
boa-boa ukur no gengseng boa-boa embong sorangan boa-boa entenya hati cahaya syukurnya komo diberi lagu eta bapak aing beki kumasep we gadon igel-igelan bapak aing Gusti nu agungna kumaha rasaanana bapak aing Ditumpang kaki itu. tengukur kakujur tengumang ka awak juga bangkong korodok tuh tinggal lima kenying dadapangan Tumpang kaki ini. tumpang kaki Allahu Akbar Semar ngarasaanna teh jajaka makanya nyook kemang tong nyook kemang woi nyook tai woi mina-mina teuing gablek bapak teu gablek kakenyos magejeng hayang nyanung emak kurang kumaha geulis emak kurang kumaha sabar emak kurang kumaha ngaulaan emak ka bapak pangabdian ka bapak dibawa sangsara dibawa teboga naon-naon hirup koreh-korecok tetep satia satuhu kanu jadi bapak tapi naha bapak aing bet hayang nyanung kitu lo bating nepo HP tita rek nurutan kakek Sugiono Gawina-mina teuing jadi bapak teh aduh ampun aing jang aing mangadoakeun teh jeung di ieu maka jeung ngalamar anu dilamar teh sok parawan ku sia bayangkeun sok bayangkeun ku si laing leu Kumaha teh Kang? aing kahayang hayang ka parawan ya bapak aing ampun aing Halus. heeh Halus ai selera nama eta. heeh selerana mah alus ngan teu ngukur ka kujur teu munguang kana awak aki-aki makanya hayang nyanung da gablek duit di mana hirup kayak korek-korek sok rek di paraban kunaon hiji gitu ka paraban komo dua dulu bayangkeun ku si lain Ai jodoh mah Kang atuh kembali. hah Ai jodohna mah geus kembali. ya jodohna jadilah sia mah ngadukung goblok Lain ngadukung. sia mah yang gelut jeung aing Naon atuh? gubina-bina teuing dukung sok kabeh ngadukung bapak aing keun bae aing sorangan keun bae keun bae aing mah sorangan kitu ge naon seuk lah seuk suhur we benda-benda teuing Ulah nafsu teuing jang Kang. lain naon bapak aing rek nyandung ari aing can kawin acan Rajan aing hayang kawin dicarek nu jadi bapak da kabogoh aing ngilu jumahan alah nyata kitu romantika kehidupan di dunianya beda-beda kahayang beda-beda karesep kadang-kadang kurang teh kahayang tengah jauh nya ngajul bentang ku asiwung maledog pakel kumuning jog-jog neuri buah loa nu tungtungna teu mawas diri di mana urang teu mawas diri kaituna wani ngajual diri dulu nya di mana geus wani ngajual diri eta teh leungiteun jati diri jang ieu teh di Pajaten teh nya Desa Dawan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang ku apuh kana pangaresana Bapak Karta Logawa kali Ibu Titin Dewi dina raga nikahkeun putrina Neng Ajeng Yulia Agustin kacep Ilham Nugraha Ikhwansyah putrana Bapak Iwan Setiawan kali Ibu Lilih Cica Marlina di Tanjung Sari Sumedang rengse ditikahkeunana cacarekan itu dulu di mana hajatan bade ngagejrak wayang
Alhamdulillah ayeuna pangkawulkeun ku dewek ti Putra Giraharja 3. Mudah-mudahan ulah ditagih ku alif dipenta ku dewata cing janten tunggul sirungan catang supaan gantar kakaitan anu sae nya dipungkas ku Raja Pamuna nya. Mudah-mudahan atuh pangarsa Bapak Karta cing panjang yuswa amin. Amin. Rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore. Amin. Atuh mudah-mudahan ti awit anu kagungan maksad panganten jaler istri nu nongton nu ditongton nu icalan sadana kum teu diwiji-wiji sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. alamin. Yang ayeuna teh aya bintang tamu dulu. Aya Kang. Bintang tamuna teh kedahna mah Mang Ade Batak. Nanging kumargi Mang Ade Batak paralun anu kasuhun hampura anu teda wening galih nu ka pamri. Mang Ade Batak teh nuju ka papancenan ana teu teu damang. Anjeunna di rumah sakit Al Islam di Jalan Soekarno Hatta Gerang Serhat teh gejala stroke. Nedapi doana ti sadayana mudah-mudahan Mang Ade Batak cing sehat deui amin. Mudah-mudahan Mang Ade Batak jag-jag waring ka sabehara-sabehari didoakeun nya da namina mah lain Ade Batak leu. Namina mah punten Muhammad Yunus. Mang Ade Batak teh mudah-mudahan Mang Ade Batak cing damang sabehara-sabehari deui nya. Urang dedeg ku doa ku urang nya. Urang maca umul Quran we nya dina hate sewang-sewangan. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Mang Ade cing sehat deui. Ai. Naon ayo tulung-tulung aja euy. Belah mana? Jareup. Ya aki-aki beberenyen. Goblok teh. Kakolot teh koplok. Da kumaha Aisyah? Tulungan. Sahanya? Tulungan kaula tulungan manusia tulungan. Alah, naon banyak? Teuing ya. Tulungan. Syah, aduh. Goblok. Setan sia. Bapak aing ngacung juga ucing di ruas nih. Celeng. Kabina-bina teuing sia teh. Tulungan kaula tulungan manusia tulungan. Teu aya sanes ieu teh Dewi Nilaningrum. Anu dibeberi ku para buta-buta nyatap ngalamar teu ditarima. Hatu ye buta-buta maksa Dewi Nilaningrum. Kumargi reuwas kaayaanana ieu Dewi Nilaningrum lumpat dibeberi ku para dendawa. Itu jang anjir ulah awewe Pak. Aya anak tulungan kaula tulungan. Dawala aya anak jang gelis kieu jang. Dawala dengan micido dawala. Anjir gelis kieu Gusti nu agung. Saha salira teh ngenakeun kaula teh Dewi Nilaningrum aya anak. Jang, Pak, pinung siaeun. Ieu geuning jang. Ieu awewena. Wah, wadul. Awewe ti mana nu kieu? Tulungan kaula teh dibabari ku buta-buta dedeuh teuing Neng teh Nilaningrum. Laras kaula nundupi salira saha. Ngenakeun jisim abdi teh Semar. Meuni sae namina Semar. Kumaha Syekh Bapak aing? Anu pangker saha? Abdi ulan leres Iqbal. Koplok si anjir Iqbal
anu pangpang karena anu ngangeko ya abdi didin. Ieu teh salira teh bade ka mana? Kaula teh bade nyungkeun tulung. Dupi salira bade ka mana? Jisim abdi teh bade ka Padepokan Cakrabuana. Bade naon? Jisim abdi teh bade ngalamar salira neng upami laras salira Dewi Nilang Ningrum. Salira teh bade ngalamar kaula. Laras tobat teuing. Saumur demelah kakara kaula make jeung asaka sanyung kaula make dilamar ku salira. Lalaki anu dianti-anti tibi hari diantos-antos ti bareto ku kaula salira pujaan hati kaula. Anjir gehel neng ieu mah geus boga pamajikan sawios kaula mah ku ieu mah bade di dua bade di tilu oge teu nanaon. Aduh ieu teh leres neng teh laras kaula nun salira menika kasep kieu. Tidak wala kunaon wala anjir. Ieu teh laras neng teh bade nampi jisim abdi. Mangga nampi kaula nanging aya syaratna. Naon? Syaratna teh pangnulungankeun heula pun bapa anu kiwari dibabari ku para buta-buta. Tenang. Tuang Rama tenang kalaresan pun anak ge Jararago. Pun anak teh tegalara tega pati tenang. Sok mangga. Tempo nu ripuh ka aing. Aki-aki naon mode kieu. Beda-beda teuing. Ieu teh tuang putra, ieu teh pun anak. Aduh. Kaula teh hayang boga salaki teh kanu boga anak. Peletna naon bapa aing? Gusti nepi ka kieu bapanya. Heeh. Ieu teh laras neng teh. Laras kaula nun. Upami kitu mah ulah nyebut bapa atuh. Naon? Aa. Dengkek rekenya kan. Nuhun atuh Amar. Ya. Babarengan. Cicingjang deweker mesra-mesraan cu. Alah teu pantes. Aduh Gusti dupi neng teh ka dieu teh sareng saha? Sarasan kaula teh gaduh asisten. Timalan kaula nun asisten kaula ge tacan gaduh papacangan, tacan gaduh kabogo. Saha namina? Namina teh Enja. Anjir. Bapak ini aku Enja. Iqbal jeung Angel double L. Berarti pas Iqbal jeung Angel, Pak. Gusti nu agung. Jadi eta teh Angel neng. Angel kaula nun. Kumaha upami Angel kanggo abdi? Mangga ku kaula dipasikeun ka salira beres. Cocok, Damala. Aku punya Angel. Kamu tidak punya siapa-siapa? Iya ini Aamar. Aamar. Nuhun atuh neng erum. Timalan kaula nun. Mana Angelna? Aya engke ge ka dieu. Ya beres. Teu kuat yang pedak jeung Angel. Aku cinta padamu Angel. Nya teh sabar hayang pedak jeung Angel. Dawala. Menta micido. Aing hayang di glowingkeun beungeutna. Angel. Pulan. Dengekeun sorana goblok. Ulah katipu sora. Kadang-kadang sora goreng beungeutna alus. Nya keun bae sorana mah aing teu resep ngadengeun sora alus. Nya nu penting beungeutna wae geulis. Angel. Naon neng? Ka dieu Angel ieu kabogoh di dieu. Ali mana? Aku. Angel aku menerimamu Angel.
Aya naon neng? Angel aya jodoh angel. Mana jodoh angel? Tadi balik aing. Baik merek ke mana? Teu haralayang teuing aing mah. Mana eta namina teh Iqbal. Halo Iqbal. Nepi ka eueuh gairah kieu aing. Allahu Akbar. Bapak meninggal itu ku bapak ieu ku abdi sia. Teu meunang. Amar mah kereneng erum. Aduh bapak aing ampun. Alhamdulillah Iqbal najis goblok si kaneng. Teu kengeng kitu hayu urang kana rungkun. Teh sararudi teuing aing. Bener-bener teuing. Janten syaratna teh kedah ngabantosan tuang rama. Timalan kaulanun kalaresan ieu rama nanya eta anu kakasih Cakrabuana ti Cakrabuana kakasih buana maniki wari parantos aya di sabudeureun ieu tempat. Nyai geulis anak king anak kama Rama Dawaji Allah ya bagja nyai. Selamat deui. Selamat kaula Rama Dawaji selamat. Nyai amat teh hariwang kasalira. Rama Dawaji kaula parantos kagungan jodoh. Dedengan teh geus boga jodoh. Timalan sakentenan sareng enjang ge gaduh. Saha eta? Saha jodoh salira? Ieu payunan salira. Iya jodoh teh nyai. Timalan kaulanun isim abdi wallah kasep ieu jelema ieu. Anjir, itu kumaha kapereungpeunan kabeh kitu mah nya. Ari jodohna angel mana? Eta pangkereunana. Tanu ieu. Sanes ketang eta Iqbal. Oh iya, sumuhun goreng patut jelema teh. Ieu bapak aing kumaha. Jadi anjeun teh bade ngalamar pun anak. Laras. Upami salira palaeka pun anak da kaula mah bapana pasti ngareduan wae. Nanging wayahna we kaula teh pantosan ieu teh aya puta-puta nu bade nyulik pun anak. Kitu kan? Laras kan? Tuang putra dibantosan ku Jisim abdi, angel ku pun anak tenang. Kaing. Anu gorengna we aing mah. Bener-bener teuing. Seug lah. Cur we. Cik kumaha nyelametkeun tah upami para salamet tuang putri lebet teh kana kantong hikmat kaula. Kitu sok Nyai geulis sok asup Nyai. Timalan kaula nuhun pangersa. Hayang nyiu aja goblok sia. Udah. Mong. Dicium ku sia mah sarua nyium ku treuk aing. Bener-bener teuing. Hei, bangsa manusia kamanakeun beawe teuing. Walah parantos ka dieu geuningan. Walah angel. Abdi bapak mono-mono nyebut tarukun. Nyebut. Woi, sia naonan we kaynya. Gabina-bina teuing, awewe naon? Iqbal. Hei, itu tinggalin yang narungkun. Mung siapa lah. Iqbal. Sini Iqbal. Njek lah api-api. Njek. Lah, daulah hayang ngising daulah punten nya. Si goblok hayang ngising jadi si anjing. Geuning aya Iqbal.
Aa Iqbal kesini. Sini Aa. 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 Anjir itu rungkun ndek-ndekan kunaon juga blok. Pak keun antep jang cenah baranahan nak aing. Daripada amak-amakan ka aing mah. Cenah berkembang biak. Ulah kaget. Ulah kaget ya kau lah. Mangga kadesya kurang ajar binatang. Lancek aing jong-jone si goblok tuh. Aa Iqbal. Dikamanakeun sia eta awewe. Ye, lamun anjeun laki langit langan jagat sok rapejatkeun dadaken saketu kaula. Goblok sia. Wayahna panglawankeun pantosan kaula tenang sapanjang aya jisim abdi pan aya minantu kesayangan. Beuki lama peuki geuleuh ka bapak aing babarenyan teu. Paingan lancek aing geuleuh hendak ieu ning pusing aing ge. Aa Iqbal. Cicing. Oh, batur. Iyu. Kunaon Goblok. Kunaon si goblok ngaregung. Ya otak ngalalajo ya traveling ke mana karep ya. Ijo. Hanya naon si cepot ku naon. Bararaong otakna dia di leuh. Anjir kabeh pasti bararaong otakna ye. Keun antep kitu baranahan. Baik. Sok sia. Nepi ka mana ka dijaya maneh. Itu terau teh. Tong ganeng deui Kang. Ganeng kitu urang ajar sia dipikeun mah. Moal bisa sia. Lamun kitu sarana dipaehan ku aing. Bangsat sia. Hah? Tapi ka mana aing? Naon seputeuh yang juri. Kurang ajar sia. Dino laga jeung aing pasat hayo semaju hiap. Siwa kapiheun. Ah, ya udah. Kemana si Angel? Ish, ulah sisi. Teteh. Naon teteh? Siwa kapiharaan setar. Yang. Kunaon polimis kitu si Laijo? Nepi ka cahayaan kitu. Jangan nih diam. Kaperak kitu Ya. ya Kang. Ele setar bapak ku abdi. Bantuan dewek bapak we sukunya. Abdi mah keur ieu teu ngeunah hawak. Tingali aing berjuang jang. Jujur sia. Now di kumaha si Angel? Ish, teteh. Teu di kumaha poe menteu. Sabaraha kali sia? 7. Naon? 7. Naon? 7. 14. Nah, sia teh ongko tong munafik mangana jelema teh kabina-bina teh. Aa Iqbal. Mama, Aa Iqbal mah sekarang karena Angel sudah puas. Sekarang mah akan berjuang untuk membela kebenaran, biarkan Angel yang berjuang. Angel yang di depan, Aa mah diem meh. Aa mah diem di rumah, yang bekerja Angel. Gitu, tenang. No penting memuaskan Angel. Aa mah tenang diurus ku Angel. Aa mah mancing we.
mah ngurus tarompet we. Kan anu berjuang mah Angel. Anu usaha Angel. Angel boga perusahaan, boga pabrik. Pabrik apa Angel? Pabrik waduk. Tenang Angel yang berjuang untuk AA, yaitu yang dipikat cinta oleh Angel. Wah. Iya mama. Tapi ayah syaratna upami naon rumah tangga jeung Angel. Naon syaratna? Ungah poe hayang pasea. Hayang dogdag. Hayang dogdag pokoknya mah di imah teh moal apa itu kudu gandeng bong berang. Mehaneuteun. Lain naon. Pokoknya Angel bakal berjuang ya tengah bela dudungan Angel. Premios AA. Anjir. Mama. Pamajikan aing kecaling kaki itu lo. Lincah gitu. Wah, paingan. Aduh, paingan. Mama, aku mencintaimu Mama. Jangan kemana-mana, aku menunggumu. Ayu batur rang berjuang kandana musuh nuturan. Kurang ajar, serek dibikin eta sia budak maneh. Buah bisa. Si Angel, baik penta ka salakina. Anjir. Si Angel kan boga salaki, geus. Saha? Tinggal si Iqbal. Kurang ajar si Iqbal Bahtiar. Rasakeun ku aing. Iya. Wes. Allahu Akbar. Subhanallah. Hei, aki-aki goblok. Wes. Punten eta wayang taya deui. Pangkaluhurkeun deui. Atos alhamdulillah nun. Tarik teuing ayo. Papa, Mama akan berjuang. Kurang ajar si wani-wani mana teh awewe lalaki. Awewe goblok. Ngeuh anjing mah nya meuli jiga entog. Papa anu ngahina lawan Mama. Kitu we salaki aing mah lawan teh mah ngajedog. Hiap, wes. Kurang ajar syah wani-wani nyebut entog ka aing mah sawang goblok. Tapi namanya teuing dola naon tinggal di si teteh. Mama, aku mencintaimu Mama. Sama Papa. Terima kasih Mama. Karena tongong goblok. Mina-mina teuing si teh. Sebangsat kuang di podaran doh ampun. Naon teh maneh wani-wani saya nyumputkeun eta awewe utang pati barapati hutang urang baya urang doh ampun.
Saya ngomong teh doh ampun padahal goblok da yang mah jadi tuna kieu doh ampun. Hiap alah anjing doh ampun. Doh ampun modar salah ampun tong dicekek aing tong dicekek doh ampun. Tong aing cekek aing doh ampun hiat. Wes. Bina teuing ya. Kurang ngajar sia di podaran goblok sok. Irungna panjang. Alah tete irung pipa haji. Maing we ararane jelema teh nya. Aisyah naon parabna jik. Cacing. Sarua jeung aing. Kurang ngajar modal sok. Woya. Saya teh nu maledog. Teh nu maledog. Tong maledogan ah bisi kena kaca. Gak beda-beda teh wes. Iya. Ya, pekri ajik. Lain babaledogan irung aing. Gua ajik menyirung tas teuing. Tinggal itu. Allahu Akbar. Set. Tina naon teh irung di jeuna? Tina kai atau sarua jeung aing. Kurang ajar awas ya. Wes, ya wit. Nyejek marukana beunang. Jadi tewak wae sok. Sok cara lupat ke mana sia? Aing teh si gegep teh aing. Sok sia. Dina alasan teh babak belur sia sok. Kamina-mina teh sok. Aduh dek nyiku kapangi wayo. Aduh dek macok. Kapangi wayo. Mah tingali awewe geulis. Mana majik rek nipu. Kapangi sia sok. Kamina-mina teh sia. Aduh, udah kabur. Baru kana mau ditewak deh ku aing. Aduh, udah kabur deui. Meneh hayang mino. Baru kana mau ditewak deh ku aing mah nya. Deu balik deui. Anjir, bager lu jeung sieu nya. Bager kumaha? Geus tepi ka dinya balik teh kituan ka tukang. Paning eta henteu. Gerinya tinggal di geranya tempo. Geus tepi ka dinya gerinya balik tempo. Tempo, anjing atuh. Anjing. Tepi kadinya balik ke gerenya tempo. Tah, tepi kadinya balik ke gerenya. Nya tuluy. Nya aing katipu. Dagoan aja. Nipu ajik, lain nipu sia nu balagu. Tapi heueuh di euy. Urang ngajar. Woi, sapnya. Woi. Sia nipu deui euy. Tuar teh handap ku aing sia. Ya. Nya cerai aduh anjing jeung macok setan teh sia. Nangtung. Mau hayang ngagoler. Ye, nangtung ah. Hayang ngagoler. Bosen anjing. Bosan gitu-gitu wae mah. Mau hayang ngagoler. Nangtung. Peka geleuheun si goblok ya. Tapi da bener teh teh. Ya anjing kan. Nepi kalinga si goblok ya. Aduh si anjing kan. Aduh si goblok. Ngajedog di dia anjing teh cici. Da bener teh si awas ku aing. Anjing. Ngajedog di dieu. Piapi ah. Bari nyanyi daek milih ka engkang ahli pidato ieung gandang pertengkang ku batur kajot ajeng teu meunang deui aduh ampun Ulah ngepasna goong atuh. ngepasti kada goong euy daek milih ka engkang ahli pidato ajeng ngajedog deui aduh ajeng yo segala aya anu aja beunang poho Ari tempo beunang diantep. Eta mah beunang diantep beul bare
bobodo ah. Bobodo kumaha? Wow. Wow. Hei, si anjing jadi aing dewa si goblok. Aduh aing pohon tadi gebrak ku paraji. Kamana bieu? Eta di pangkar. Woi. Setan. Cing tanggung jawab goblok. Kumaha lamun aing kieu? Kumaha? Di kitu. Aduh. Gugurkeun aing sia. Anak muda Haling. Ye naon haling. Naon sia? Sia mah buah hanyir haling. Buah hanyir naon goblok? Teu penting sia mah. Heuh naon? Teu ningali nu panjang irungna ngaliwat ka dieu. Aya ka itu mun pangnewakeun. Nah naon? Pokoknya mah hilang permataku. Permataku hilang kemana? Kehormatan direnggut. Keluarga aing wirang kabeh. Heuh naon masa depan aing hancur. Heuh naon aing dina gawir di ditu. Heuh naon di kitu. Di kumaha? Di kitu. Di kitu. Oh, aturan kitukeun. Da teu kaburu anjing. Nanya-nanya dikit aing persiapan gitu bentar. Mana naona? Lanjutna. Wah. Kurang ajar tanggung jawab ya, sok. Awas ya. Oh, sik, baik sik. Hayo sik. Tulung. Moal nulungan sia ditulungan tara mayar sih teh. Tulung. Sunggut popang kayak gitu teh. Bener-bener ting baru kada benang. Iya. Gelut nahaun aja. Iya. Edan anjir. Kurang ajar. Wes aja. Wes. Ayo sih. Ayo. Edan. Kehel gerakanana. Wes. Coba. Hiap. Oh, sia. Kabina-bina anjing si teh. Surang ajar. Iya. Anjing. Anjing. Kalau tiada artinya. Setan. Gobloknya. Kalau tiada artinya. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Begadang jangan begadang. Awas, ojek. Kejar lagi Akang. Begadang jangan begadang. Setan. Si Wonoto gitu. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Begadang jangan begadang. Ih. Sabaraha kali aing diintre goblok. Si goblok mau rame itu ya. Mama. Bapak jakap pamajikan sia goblok. Bener-bener teuing teh. Oh,
Keur kieu mah demi pamajikan aing Naon gua? supaya pamajikan aing lebih geget. Aduh. Berjuang edan-edanan aing. Bawa naon kitu? Aya buta mah dagor ku bandring ye. Bandring lain bandrek. Ku aing mah lain bancet, bandring. Si goblok. Banso tadi kita Wah tepejat babatokna ku aing. Pasti ya Kang. Tuh mandi kita tak Kemudian ting tak Tuman ku aing mah. Wah aing mah nu kieu mah. Sinaon atuh cicing. Buta mah ku aing. Wanci burit surya rek pamit Rek kamana hujan letik ngaririnci goyang bersama-sama ingkilaban pating kolebat sisi basi sirejanganti wah ya jelema bau hanyir ya. Kenapa si goblok teh kagak bau hanyir kabeh. Kurang ajar sia jelema mesum. Rasakeun podar bae sia. Hiap ya. Iya. Teu beunang. Karasa. Iya. Teu beunang deui. Karasa. Iya. Wah. Deu beunang. Baya jiga liur. Hiap wala. Hiap wala. Iya. Hiap wala. Getih namung serat Kang. Getih namung serat. Mana getih? Eta buta. Ale-ale goblok sih teh. Pe. Nya wayang getihan we teh dituna. Kapan meh jiga Kang. Jiga naon? Jika dina film oge ning sok karetihan. Film naon? Si Rambo nih. Sia eta film Rambo we hayo. Eta Bang Ramena atuh. Si goblok Bang Ramena aja. Rame kene Thanos goblok sih teh. Alah. Kokot dah hirup kene euy. Alah, ayo teu beunang. Rek modar ngahina kene. Alah, teu beunang deui. Paduli goblok. Amekeun. Edak katipu. Mana teu nyeri hate. Iya. Au. Alah, iya. Ayo. Modar ku aing sia. Tuh euy lesot euy. Cicing lesot cicing. Dalang bener kan usia. Cing bener dadan atuh sia teh. Ya, nun dadan. Ya buta mah ku aing masa asa. Tong asa jebat-jebat teh situ naon teh. Uluh, anjir. Jelema nu kusut ke ye. Well. Kumaha barudak? Ya. Kamu orang siapa nama orang yang banget dan juga cangcut. Kesahaya teh maneh. Dewek. Ya. Nama dewek Iqbal. Oh, Iqbal. Balna bal poli bal naon. Masih awe lah goblok lah. Aisyah di mana? Saya dari Belanda. Oh, di Belanda? Betul, ya. Siapa ada mana? Nama saya Pandekok. Pandekok? Betul, ya. Hari bapak mana? Pan maut. Innalillahi can modar goblok. Ini tepan maut. Ngarana maut. Di podaran ku urang hemane sok iyap iya Belanda liar loba kica-kica iyap 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 iyap
Iya ah. Iya ah. Iya ah. Ganeng goblok. Oh, wow. Uluna asup. Tinggal buluna. Ciluk bakeko. Ayo. Mudah-mudahan teuing cenah teh. Heh, tuman teuing. Berjuang mati-matian karena keadilan. Kurang ajar di podaran gue yang maju siap. Stiker sayang kumampara. Iya patih lodraden tadi jamak dening buana manik. Lengit tampil lebih hilang tanpa kerana. Dadia ratu ganggaung ratu silumannya tedewi gedeng permoni. Iya. Tobating ampun maha ampun kalau ampun. Ajar. Ajar saya dibabat kau yang kabeh. Siapa nih? Abdi Angel. Kurang ajar saya wah nih kaing sok kayaknya ho di podaran kau yang. Mama, diam papa. Mama lagi berjuang. Iyap, Iyap, Papa tolong. Iyap, rasakan siapa stiker sayang kumampara. Iya neng Angel dipun jamak dening iya raja Lodrapati. Lengit tanpa lebih hilang tanpa karena dadia resin rada kebayaning dewa. Kehel dulu. Lain bantrak-bantrakeun ieu mah. Ah. Kemana cek aing? Iqbal. Si Angel jadi si Acong tuh. Gening aya Iqbal. Paingan. Ngabaga teh ieu meureunnya. Tapi nabina teuing nipu kaing dewa dan hal meureun kieu. Anas aing ngeuneun hate. Tapi nabina teuing anu teu ngarti aing tadi asupan naon teu ngarti ieu. Aduh, hampura cepot. Wah, dewa dan naon cen gebruskeun ka kawah ku aing. Kawah cara di muka lain Gunung Merapi ku aing. Kuman teuing aing alah kadek. Kurang ajar syawani-wani kabur podaran kau yang maju. Iya. Gehel siap rasakan kau yang pernah stiker sayang kumampara. Iya buana manik di jamak dening Rodrapati. Lengit tanpa lebih hilang tanpa karana. Dan dia Raja Triloka yang otipati jagat nata. Iya nepi kasihan ku kaula teh Kakang Ismaya Kakang Semar nyangakeun kaula teu bisa nyumputkeun deui parantos teu mah
ajar serek dibikin eta na kantong sia moal bisa deuleu sanajan sia disumput-sumput katep ka ame ku aing sia sanajan disumputkeun ku kumaha aing apa di mana eta neuneun anu jero kantong layang jamu sekali musada kadeukeun sia moal bisa jeung aing sok paulin-ulin jeung aing nepi ka mana urang aja di podaran ku aing sok iya wes edan iya wes ya oleh-oleh ti aing ya pena stiker sayang tumampara iya Prabu Lodrapati dijamak dening Semar Badranaya ngabeledug jadi cahaya beureum kakidul kakaler kakulon kawetan daya sanes teh sukma akmana rancasan anu teu woleh-woleh nganti-nganti ilayang jamu sekali musada iya Semar lain waktu aing rek neangan jalan salian tiyu sanajan kusia disumput-sumput make naon ku aing pasti bakal kapangi ngan tempo aing rek neangan jalan nepi ka mana ditunggu ku aing jurig sakti setan kumawasa mulih mulia tibatan manusia deuleu ya dewek teh hayang nyanung teh deuleu ieu layang jamu sekali musada deuleu di ancam wae disumput-sumput teh angrek kapanggih deuleu ya geuningan sagala perjuangan teh kudu make pengorbanan dina pengorbanan kudu ngaliwatan susah payah dina ngaliwatan susah payah teh kudu disarengan ku ikhlas jeung ridona tah nu bakal dugi mah sagala rupa ge ikhlas we sareng ridonya jang sakitu we ti wasa para kancah punten tina samudaya kalepatan sakali mudah-mudahan kula warga Jemar pangarsana Bapak Karta Logawa sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nongton, salamet anu ditongton, sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti putra Girharja tilu permios sanes teu sono, pamitan sanes bosenan, sanes waktos urang teh sepat tepung lawung deui. Hatur nuhun cak.